kemarin tadi namanya TikTok jadi ngitukeunnya berarti sepangih kalacak tah nu awewe Eta nu ngadu dina TikTok eta nu ngagoreng tadi beunangnya eta di urangnya urang tadi urang Ujung Genteng jeung geuting. deket Bu Eta meureun susi tapi di dinya emang aya aneh anu grup-grup aneh bawa aya Oh, ada. aya grup di dinya udah lemur di daerah eta tapi corona ka amis aya di ngalaca lah kanyawan pernah amis datang ke lemur mana eta berarti daerah eta Sepangih ini kemarin pernah Anisnya pernah Dari Mulyadinya Ujung Genteng nih. oh di Bangsa Prabowo pernah Anis juga pernah tapi kalau lemur mana Anis kemarin eta berarti eta di dinya manehna meureun diatakeun arek jadi pejabat naon meureun ayeuna eleh Ayeuna teh cenah ketua PP nya